Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana dina dinten ieu Bapak baris ngadugikeun materi ngeunaan sisindiran. Di dieu aya wangunan sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atau caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Dina bahasa Indonesia disebutna teh pantun. Dina sisindiran eusi atau maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Tah di dieu aya syarat-syarat nulis sisindiran aya sababaraha. Nu kahiji, dina sapadana teh diwangun ku opat pada lisan atanapi jajar. Kadua, aya cangkang jeung eusi. Anu katilu, saban atanapi tiap jajar diwangun ku 8 ngang. Nu kaopat, rumus purwakantina teh ABAB. Kalima, sorak ngang panungtung dina jajaran kahiji sarua atanapi murwakati jeung sorak ngang panungtung dina jajaran anu katilu. Anu salajengna sorak ngang panungtung dina jajaran kadua sarua atanapi murwakanti jeung sorak ngang panungtung dina jajaran anu kaopat. Nah, di dieu aya contoh sisindiran. Lamun hayang nyieun pager kudu daek mawa paku. Lamun hayang jadi pintar kudu daek maca buku. Nah, di dieu teh diwangun ku opat jajar atanapi opat pada lisan kahiji cangkang, pada lisan kadua cangkang, pada lisan katilu sareng kaopat eta teh eusi. Nah, tiap pada lisan teh diwangun ku 8 ngang. Rumus purwakantina ABAB. Tah, wangun sisindiran teh aya 3. Kahiji paparikan, kadua rarakitan, anu katilu wawangsalan. Urang lajengkeun. Nah, rarakitan dijelaskeun yen rarakitan teh nyaeta sisindiran anu kecap dina awalna sok dibalikan deui. Kecap dina jajaran kahiji dibalikan deui dina jajaran katilu jeung kaopat, kecap dina jajaran kadua dibalikeun deui dina jajaran kaopat. Nah, contona we seperti ieu di handap. Hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana. Hayang teuing canu geulis teu bisa ngakalanana. Anu salajengna nyaeta paparikan. Paparikan teh nyaeta sisindiran anu ilaharna teu matok siga rarakitan. Dina paparikan mah nu penting purwakantina nyumponan rumus ABAB. Contona wae. Talingtung talina beunang, mobil beureum di guratan, satungtung teu acan beunang moal eureun di suratan. Salajengna, nah ieu di dieu aya contoh. Sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nu guna dunia akhirat. Nah, cobi ku hideup sadaya ieu sisindiran teh dianalisis. Nah, ieu teh lebetna kana rarakitan, paparikan atanapi wawangsalan. Nah, salajengna wangunan wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta karangan nu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsalna. Anu dijieun wangsalna teh tara dijelaskeun. Hartina kudu ditebak, kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsalna teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi teh. Nah, ieu contohna nya. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi wangsalna teh oray. Abdi teh kapiring leutik kaisinan ku gamparan wangsalna isin. Alun-alun paleuweungan gagal temen mun teu jadi wangsalna tegal. Bango hejo herang jangjang piraku engkang ka abdi wangsalna rak. Beulit cingir simpai tangan ulah lalih ka sim abdi wangsalna ali. Cak-cak gede kada bilik ulah dipake muhaka wangsalna toke. Dudukui panjang gagangna pikir bati ngalang-langyung wangsalna payung. Gedong ngambang di sagara kapalang geus bela pati wangsalna kapal cai.
Geus tangtu ngajuput laut seger teuing pipikiran wangsalna ager kendang gede pakauman dag digdug rasaning ati wangsalna bedu si susu kental dimasak ulah tega-tega teuing wangsalna mentega nenggel batur teu dibui manehna mamawa keris wangsalna keris John anu loba bobotokna yuk urang enggal kana wangsalna persib. Nah di dia oge aya eusi atanapi watek dina sisindiran teh kabagi deui jadi 3 aya silih asih aya piwuruk jeung aya sesebret urang bahasa sarananya ieu di dia aya silih asih sisindiran anu eusina silih asih atanapi cinta atawa kanyaah contohna we mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batul dia aya piwuruk teh nasehatnya contohna we lamun hayang nyieun pager kudu daek mawa paku lamun hayang jadi pintar kudu daek maca buku anu salajengna sesebret ari sesebret teh banyol atanapi heureuy gitunya contohna wae aya listrik di masjid hanjakal moncor ka kolong aya istri jangkung alit hanjakal tonggongna bolong ieu mah sesebretnya kalebetna tah sapertos kitu materi ngeunaan sisindiran mugia manfaat kanggo urang sadaya hapunten bilih aya kalepatan ku abdi ditutup wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.